Sok jadi kumaha ieu teh. Mas minggu harap iya mah bener. Ibu dicepeng omonganna mangga si payun. Naon ibu-ibu ari teu mampu mayar mah ulah ngararanyuk. Kan kita boga duit pisan kamari teh Pak RT. Naon abi mah minggu hareup pokona mah hutang kudu lalunas. Abi mah embung boga warga anu boga hutang. Bakal Pak RT bakal dilunasan. Mah tuh, geus teh di sektor. Abi mah ada kan jual motor. Oh, abi ge atuh ada ngajual emas, kurang atuh ngajual naon. Lagi mah boga sawah, gadekeun we atuh. Ah, eta ngagedekeun sawah. Bu kumaha ieu teh? Sok Mas, ayeuna mah hadek dilalunasan hutang teh. Oga teh ibu-ibu. Mas, dek dilunasan hutang teh. Jadi ayeuna mah ka Mas teh mau boga hutang deui. Tah nu abi oge. Ieu nu abi oge. Tur nuhun ibu-ibu mangga ti payun. Edep. Mangga. Tah ti ayeuna mah geus tong loba punyak anyuk deui. Moal ayeuna mah Pak RT. Sok jeung pelajaran tong nganyuk ari teu mampu mayar mah. Pak RT nuhun tos ngalingan. Muhun atuh. Di imah teh yo aya teh. Tapi ibu-ibu lain Sok jeung pelajaran tong Halo, Mas, terus tungguan lila geuning.